maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan tasyurun bi ibadikas sholihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi washabbihi wasallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai bobotoh nu enggal ke mana? Tasin uih di mana? Oh kuliah, di mana kuliahnya? Oh sambil kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Nembean semester 1. Wah, jurusan naon? Jurusan Cileunyi tadinya kan angkat. PAI, Pendidikan Agama. Mana ini teh? Bismillahirrahmanirrahim. Tahiru. Kedah ngabersihkeun anjeun kabeh hadzihil ajsada kana ieu pirang-pirang jasad. Toharo maka ngabersihkeun kum ka anjeun kabeh saha Allah. Fa innahu maka sanyana tingkah sareng kalakuan eta laisa lain saha abdun hamba yabit bata yabitu anu aslina yabitu mah bergadang tapi di manaan naum we. Yabitu anu bobo ieu abed tahiron barina suci illa bata angin bobo ieu abed tohiron atau jadi hal jadi khobar weh. Tohiron eta anu suci dijadikan hal kita nanaon asal bisa ngerabna illa bata angin bobo ieu abed mahu sarta ieu abed mahu eta tetap sarta abed malakun ari malaikat fi syiarihi dina baju anu dipake ku ieu abed. La yataqallabu teu ngabulak-balik ieu abed saatan dina hiji waktu minal laili ti peuting illa qala angin ngucap ieu abed Allahumma ya Allah ighfir muga ngahampura Tuhan li amdika pikeun hamba Tuhan fa innahu maka sanyana ieu abed eta bata bobo ieu abed tahiron barina suci.
Tabrani an Ibni Umar. Tuba bejo tenan. Bejo artinya naon? Tolak angin. Orang minum tolak angin bejo. Naon bejo teh? Bejo teh naon? Oh. Tuba bejo tenanan. Bejo naon? Bejo. Bejo teh anu orang meuli ciki Aries kocok-kocok buka menang 100.000. Naon artina? Ciki Aries gitu tuh. Kajamanan teh ciki Aries. Gimana? Buka 100.000. Artina naon? Eta bejo. Naon? Tuba bejo. Tuba beruntung pisan. Lil mukhlisina pikeun jalmi ikhlas kabeh. Ulaika ari ieu mukhlisin eta masabihul huda pirang-pirang lampuna pituduh. Injala yanjali tanjali. Tanjali jadi jelas. Anhum ti ieu mukhlisin naon kullu fitnatin sakur-sakur fitnah zalmaa anu poek pirang-pirang anu poek. Rawah Abu Naim an Sauban. Tuba bejo tenanan lisabikina maring wong kang age-age. Lisabikina pikeun jalma anu gerak cepat. Fi zillillah kana perlindungan Allah. Ila zillillah kana perlindungan Allah. Alladzina tegasna jalmi loba. Idza u'tu di mana-mana dipasihan ieu alladzina al-haqqa kana hak. Qabilu maka narima ieu alladzina hu kana ieu haqqa. Wa idza su'ilu lan nalika den takon iki alladzina dipenta ieu alladzina hu kana ieu haqqa badalu maka masrahkeun ieu alladzina hu kana ieu haqqa. Waladzi jeung jalmi loba yahkumuna anu ngahukuman ieu alladzina linasi pikeun manusia ka hukmihim saperti ngahukum ka ieu nas li anfusihim pikeun dirina ieu alladzina. Rawah Hakim an Aisyata. Tuba bejo tenanan liman pikeun jalma bata hajan barina anu haji wa asbaha jeung subuh-subuh ieu man gozian barina anu berjuang.
Rajulun tegasna hiji lalaki, masturun anu ditutup, loyalin awalnya masturun loyalin tur anu nanggung keluarga, muta'affifun tur anu ngajaga diri, qani'an tur anu narima, bil yasiri kalawan rizki anu saeutik, minad dunya yadhulu bakal asup ieu mana kala dah hese itu asup ieu rajulun alaihim ka ieu iyalin dohikan barina anu hehe, wayah ruju jeung kaluar ieu rajulun minhum ti ieu iyalin dohikan barina anu hehe, fawalladzi maka demi zat nafsi anu ari diri abdi eta biadihi tetep dina kakawasaan ieu alladzi innahum sa'nyana ieu kemana ya innahum kemana liman bata man kan man teh hiji tapi na ieu makna jamak bisa, man mah bisa kana asup kana mufrad muannas muzakkar jamak bisa asup. Innahum sanyana ieu man hum tegasna ieu man eta al hajuna jami anu haji kabeh, al ghazuna tur anu berjuang kabeh fi sabilillah azza wa jalla, rawahu ad-Dailami an Abi Hurairah. Tuba liman tawadu'a anu tawadu ya man fi ghairi man qasatin dina salian maf'alun mif'alun man qasun nakso yan qasun nakson fawat
fi ghairi manqasatin dina salian tempat anu hina. Wa dzalla jeung handap asor ieu man fi nafsihi dina dirina ieu man min ghairi maskanatin sakana min ghairi maskanatin tina salian naonnya maskanah wala fi nafsihi min ghairi maskanatin sakana tenang sakana sakinah wala fi nafsihi min ghairi maskanatin simalat maskanatin tina salian harga diri. Wa anfaqa jeung nganafkahkeun ieu man min malin tina harta jamaah anu ngumpulkeun ieu man hu kana ieu mal fi ghairi maksiati dina salian maksiat. Wa khalato jeung gaul ieu man ahlal fikhi ka ahli fikih wal hikmah jeung al hikmah. Wa rahima jeung asih ieu man ahladzulli ka ahli kajalmi anu hina we. Wal maskanati jeung jalmi anu ngabogaan harga diri. Tuba liman zallat anu ngarendahkeun ieu man. Zallat anu ngarendahkeun naon nafsuhu hatena ieu man. Wa toba jeung alus naon kasbuhu pagaweanana ieu man. Wa hasunat jeung alus naon sariratuhu hatena ieu man hate. Wa karumat jeung mulia naon alaniyatuhu dandanan ieu man dandanan. Wa azala azal
ngalepaskeun ieu man anin nasi ti manusia syarahu kana kagorengan ieu nas tob 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 tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'ani wa amana bi ummatuba summa tuba liman ra'ani wa amana bi pada lagu eta tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba liman ra'ani wa amana bi liman kajalma amila anu gawe ieu man bi ilmihi kalawan ilmuna ieu man wa anfaqo jeung ngapakahkeun ieu man al fadla kana kaleuwih min malihi tina gorengan anu dicana tadi tengah bagi tadi mah wa anfaqo jeung ngapakahkeun ieu man al fadla kana gorengan al fadla kana anu diplastikan al fadla kana anu dileuwih al fadla kana anu leuwih min malihi tina hartana ieu man tapi tadi mah teu ngapakahkeun tuh daya hiji-hijina sakitu-kituna teh ge wa amsaka jeung nahan ieu man al fadla kana kaleuwih min qaulihi tina ucapan ieu man naon itu nu biru absen eta absen ini ninggal ka dieu namina Puspa itu teh salah nulisna kudu nama Poespa ejahan baheula u teh kan oe Poespa lamun c tj teji teca lengka ieu nomor hiji tanda tanganna unik ieu saha Aida tanda tanganna unik ieu ya Allah naon ieu teh ya asli tanda tangan ieu Aida dinu KTP kieu teu ada dinu KTP engke bisi jiga anu keur rame ena di Kapolda Babal di Bekasi tanda tanganna naon cing gambar buleut mata senyum gitu tanda tangan jiga emot asli eta aya Kapolda Babal di Bekasi Paudia tanda tangan kuat ka Mira miau naon ieu tanda tangan tulisanna miau Nur Puji Raihan TST naon PPT TT Tawasul ST santai TT tepar gitu ya PPT MMM non MMM teh mandi masak menyuci suci yoga ini juga nge-WA p aja jualan enak waktu bahasa eta tenang tong nyarenteng gitu ya salah we mira bacalah bismillahirrahmanirrahim tuba bagja beruntung kela tohiru kudu nyucikeun anjeun kabeh hadil ajsada kana ieu pirang-pirang jan toharo maka nyucikeun kum ka anjeun kabeh saha Allahu Gusti
Fainahu maka sa'nya tingkah kalakuan eta laisa lain saha abdun hamba tohiron barina anu suci Allahumma ya Allah ifiru kama aqula Bismillahirrahmanirrahim. Tahiru hadhil ajsada taharakumullah. Ya mulai memasuki ranah-ranah tasawuf gitu ya. Tahiru arurang teh saur Kanjeng Nabi kedah nyucikeun tina naon hadhil ajsada kana ieu jasad. Maksudna naon jasad ieu teh? Tahiru aranjeun kedah wudu. Tahiru teh kedah wudu. Araranjeun kedah wudu nyucikeun kana ieu jasad. Anggota wudu anu wajib aya sabaraha? 1 2 3 4. 4 nu wajib. Tangan, wajah, tangan, rambut, kaki. Nu wajib anggota. Misalnya bangsa niat tapi beda di lain anggota itu. Maka ketika orang wudu karena ia jasad ku Gusti Allah dibersihkan tah jasad teh. Fa innahu laisa abdun yabitu tahiran. Lamun mah hiji jalma bade bobo ieu. Tuluy jalma ieu teh naon? Nyucikeun kana dirina tegasna wudu. Si jalma ieu teh bade bobo wudu. Illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi. Ketika ia jalma teh wudu sarta acan bobo, maka salami bobona jalma ieu bakal dibarengan ku malaikat. Dibarengan di mana? Dina baju anu dipakena. Nya di sampingna lah. Di sampingna. Di sampingna sana samping ieu di pinggir. Di sampingna ieu si abd. Praktek wudu ieu teh sebenarnya enteng-enteng sulit gitunya. Enteng-enteng sulit. Sabenerna mah saacan bobo teh wudu teh kasebut enteng. Kasebut enteng. Ngan sulitna naon nahan tirisna. Nahan tirisna. Wuduna mah gampang, wudu paling 1 menit. Ngan nahan tirisna, nahan malesna gitu. Intina nahan malesna. Sokara wudu tara pami bade bobo. No sok-sok tara gitu nya. Kapungkur abi nuju soleh gitu, enak geus tepati soleh. Kapungkur abi rajin bade bobo teh wudu heula. Kapungkur pas umuran 15 16. Dunia 15 16 umuran ieu kararieu. Saumuran aranjeun. Wudu wae abi teh. Kajian sakumaha tirisan dilawan. Wudu. Nuju soleh gitu nya. Can keuna ku racun TikTok gitu. Kitu ya wudu gitu nya. Bebelaan tunduh kan sok aya posisi teh tos tunduh tapi diwudukeun. Kalagah tunduhna teh kan hilang. Tapi bebelaan kitu nya wudu heula. Nuju imana nuju bagus teras babacaan heula. Qul huwallahu falaq binas ayat kursi tiupkeun kana ieu. Kadiekeun nuju nyantri keneh, nuju soleh keneh gitu. Tah la yataqallabu sa'atan minal laili illa qala. Si jalmi ieu teh teu ngabulak-balik gitu. Tegasna nya bobo gitu nya. Bisa bobo, ya bitu bisa bimanaan bobo, bisa bimanaan bergadang. Tak kumaha konteks di dieu teh. Nya urang dua konteks we. Lamun bobo nya wudu heula, lamun ungi gadang nya wudu heula. Kan gadang teh perbuatan anu mubah dibolehkan disebut
haram teu disebut halal teu nya mubah boleh gadang teh. Tapi lamun gadang urang tanpa didasari dengan ibadah sia-sia malam urang teh. Matakan meh teu sia-sia ngangge wudu. Lamun secara ilmu keruhanian, ilmu ruhaninya, posisi malam teh adalah posisi anu ideal. Posisi anu ideal bagi pikiran, bagi hati. Ideal. Nuju malam mah pikirannya sok rada tenang, mikir teh, sok jernih mikir teh. Apalagi ketika memasuki waktu-waktu 12 kali kasubuhkeun. Aurana teh beda. Bahkan di sebagian pesantren di Jawa Timur menganjurkan santri-santri anu senior teh tong barobo wengi, tong bararobo. Abi pas eta di ditu kaget teu bararobo. Total eta mah ti magrib dari kasubuh teh teu bararobo. Sabab naon? Di malam mah aya rahasia tersendiri. Kahiji secara pikiran itunya lebih jernih ketika mengolah pikiran, ngapalkeun lebih babari, ngadoa lebih khusyuk, ibadah lebih enakeun ketika malam mah. Beda ketika posisinya pagi atau siang, beda hawa-hawana teh. Jarang gitunya abi ninggal jalmi anu ngagukuk nangis ketika sholat duha, jarang. Ngagukuk nangis ketika duha, jarang. Kecuali rada sering teh abi sok ninggal jalmi anu nangisnya ketika tahajud. Sok sering abi ningali tahajud nararangis gitu nya. Nararangis. Beda aura-aura malamna. Tah ku kituna lamun urang misalkan bobo atau bergadang hok mangga, lamun hayang langkung utama wudu heula gitu nya. Komo ditambahan ku zikir mah, komo ditambahan ku mutolaah mah, komo ditambahan ku hal-hal anu sanes mah. Padahal dibarengan ku malaikat tah. Salila urang teh lamun tidur dibarengan ku malaikat. Atuh lamun posisi urang tidur teu apa kan tidur urang teh apakah tidur terakhir kalinya? Apakah tidur yang akan bangun lagi? Kan rahasia. Apakah tidur orang teh menjadi jembatan tidur untuk selamanya atau tidur sebagai penjeda saja untuk kehidupan selanjutnya? Bahkan pamitelepat Imam Al-Ghazali, pamitelepat juga Imam Ghazali, pamitelepat Imam Ghazali gitunya. Kitu saatan tidur teh nyiap-nyiapkeun aya naon, aya kain kafan disiapkeun. Kudu disiap-siapkeun suatu saat sanu apa bisi bade maot gitu. Tak aya orang dieu sami anu kajantenan gitu tah orang kebon suuk aya. Jalmi soleh sih emang jalmi soleh. Eta mah jalmi soleh. Ahli ibadah satacan ngantunkeun teh bade bobo teh nya wudu heula rapih wudu teh. Babacaan heula disiapkeun kapan disiapkeun. Itu disiap-siapkeun. Nya we pas gugah teh teu gugah-gugah deui. Pas gugah teu gugah deui salah teh. Pas digeuingkeun teu gugah-gugah, gitu digeuingkeun teu gugah-gugah. Aya orang kebon suuk. Santunkeun ayeuna mah. Tah kitu. Nya pami urang nuju sempet imana nuju bagus nya mangga gitu nya wudu heula. Wudu mah capek tiris. Setidakna urang ngadoa. Kumaha ngadoana? Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ieu mah doana doa ti malaikat nya. Illa qala angin ngucap sanes abad malak punten. Sanes abad malak anu ngucapna. Saur malaikat teh, ya Allah, muga-muga gamparan ngahampura ka ieu hamba anu bade bobo teh wudu heula ieu. Fa innahu bata tahiran sanya jalmi ieu teh bade bobo atau gade gadang teh dalam keadaan suci. Itu didoakeun tah ku malaikat teh didoakeun. Tuba lil mukhlisina ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin zulmaa. Berbahagialah bagi orang-orang anu ikhlas. Saha anu ikhlas teh? Ulaika masabihul huda. Nah dimake kata ulaika. Ulaika teh lamun secara ilmu nahwu naon isim isyarah.
Tapi lamun secara ilmu balaghah mah ieu teh adawat kasar, adawatul jafa, adawatul nyerenteng cek mira. Adawatul kasar. Lamun cek ilmu balaghah teh ieu teh ulaika teh bahasa kasar. Kasar naon? Ulaika. Ulaika tuh kasarna deuleu. Kasar lamun cek balaghah mah geus lamun geus pake kaca ulaika eta nunjukkeun kana bangetna tuh tuhna teh lain. Kan lamun eta mah tilka, talika, ulaika. Lamun ulaika mah lamun secara balaghah sanes nahwu imah urusan nahwu. Secara balaghah ulaika teh kasar gitu. Kasarna teh yeuh maneh deuleu tah gitu lamun cek bahasa urang. Ulaika saha ari jalmi anu baragya teh tuhna teh tuh ulaika masabihul huda. Jalmi-jalmi anu nyandak lampu pituduh. Tegesan saha? Jalmi anu sok menerangi gaduh hikmah di dalam dirina, gaduh ilmu, gaduh sagala gitu. Tanjali anhum kullu fitnatin zulma'a. Berkat aranjeunna, kehadiran aranjeunna sesuatu anu asarna samar, sesuatu anu asarna gelap, sesuatu anu asalna timbul fitnah, maka menjadi jelas ieu teh kumaha ieu teh kumahanya, ieu teh kudu kumahanya. Tah jalmi anu ikhlas mah masabihul huda bakal jadi lampu. Tuba lisabikina ila dzillillah allazi idza utu al-haqqa qabilu wa idza su'ilu. Berbahagialah jalmi anu bergerak cepatnya ila dzillillah kana perlindungan Gusti Allah. Sabab aya jalmi anu teu gerak cepat kana perlindungan Allah. Saha jalmi eta? Jalmi eta teh tos dipasihan hidayah gitu nya. Misal jalmi ieu teh rajin maksiat, rajin mabok, rajin itu, rajin ieu. Tos naon? Tos dielingan ku batur teh, mang tong kitu amang teh kudu kieu, teteh teh kudu kieu, ibu teh kudu kieu kitu nya. Bibi teh kudu kieu geus dielingan tah. Tapi nampik wae ke deui we. Aya jalmi teh nu kitu sifatna anu kitu. Kantosan menakan jalmi anu di papatahan teh kalakan neumbrag deui di papatahan teh neumbrag deui. Tah lamun mah urang di papatahan ku batur papatahan naon balik deui ka Gusti Allah maka kudu bahagianya. Tandana lamun aya jalmi anu mamatahan keneh ka urang eta teh jalmi teh masih keneh nyaah. Masih keneh nyaah ka urang teh lamun aya jalmi mamatahan ka urang tina kesalahan urang. Berarti jalmi teh nyaah hakikatna mah ka urang. Tapi lamun aya jalmi ningali kalakuan urang anu buruk jempe diantep berarti jalmi teh geus teu peduli eta teh. Nah, geus nyungkun teu peduli. Tapi kadenya bilih ngaamanatan ka batur, mamatahan ka batur ku cara baik gitu. Sesuatu anu baik tidak dilakukan dengan baik, maka hasilnya tidak akan menjadi baik. Tapi segala sesuatu anu baik dilakukan dengan hal baik, maka hasilnya akan lebih baik. Alladzina utu al-haqqa qabilu. Tajalmi ieu teh tuh dipasihan kebenaran narima, naon? Ya kebenaran kan sifatna seueur universal. Bisa kebenaran berbentukna ilmu, berbentukna amal, seueur gitu. Kebenaran teh bentukanna seueur. Narima gitu. Misal ilmu tah saur ilmu teh kedah kieu narima. Lamun dina segi padamelan tah jamal teh kudu kieu narima. Lamun tina naon we kitu nya anu sifatna kebenaran, kebaikan narima. Wa idza su'ilu badalahu. Lamun mah jalmi ieu teh dipenta sesuatu maka mikeun. Mang abdi teh teu acan gaduh ilmu kumaha carana supaya ieu teh kieu teu disumbut-sumbut pasihkeun. Mang abdi teh peryogi ieu pasihkeun. Walladzi yahkumuna linnasi ka hukmihim li anfusihim. Tuluy jalmi anu bahagia teh saha? Jalmi anu ngahukuman ka hiji jalma
sesuai dengan anu dihukuman ka diri pribadina. Jadi naon adil ka diri pribadina ngahukum sesuai KUHP, ka batur ngahukuman sesuai KUHP, ka diri pribadi ngahukuman sesuai aturan, ka batur ngahukuman sesuai aturan. Tong sampai ka diri pribadi aturan teh dilemahkeun, ari ka batur aturan diseukeutkeun. Ceueur ayeuna kajentenannya di urang gitu. Ka batur mah kuat ka ngahukum teh bebeakan. Tapi ka keluargana sendiri anu doraka. Tepati naon? Biasa-biasa gitu nya, biasa-biasa. Kudu siga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar aya putrana anu mabok, pami telepat putrana mabok. Sayyidina Umar putrana mabok. Dinu tanggal pami telepatnya putra Sayyidina Umar putrana mabok Sayyidina Umar. Tuluy ku Sayyidina Umar sebagai khalifah nitah ka hakim. Hakim tah hukum anak urang ditimbulan tah. Anakna Sayyidina Umar nepi ka ngantunkeun. Eta anak raja, anak Sayyidina Umar. Timbulan nepi ka maotna. Anak raja padahal mah anak Sayyidina Umar. Kan ayeuna mah beda deui ayeuna mah. Nu asana bapana presiden dek lengser, ya iya aya budak urang nu panggedena ieu. Jadi wakil presiden cocok ya gitu. Si Fufu Fafa gitu sih budak ayeuna mah. Cocok gitu nya. Ngahukum ka batur beledagan ka anak pribadi henteu. Tuba liman bata hajan wa asbaha gozian gitu nya sami gitu. Ieu mah maknana seperti di luhur. Wah asbaha gorzan jeung jalmi teh anu kaluar subuh-subuh teh dalam posisi berjuang, siap berjuang, siap tempur. Tempur kangge saha? Rajulun masturun dzu iyalin. Tempur kangge memperjuangkan keluargana, berjuang kangge keluarga. Dina kitab Kifayatul Atqiya ya. Amal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an muksibin li iyalihi munaon sih? Amal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an muksibin li iyalihi mutawakkulan asa nama ini asal mutawakkulan. Amal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an muksibin li iyalihi mutawakkilan. Jalmi anu berjuang enjing-enjing kangge saha keluargana berjuang. Pami gagaduhan istri kudu dibiayaan istrina, pami ngagaduhan anak kudu dirizkian anakna. Bari berjuangna naon? Muta'affifun anu berjuang ngajaga harga dirina. Henteu naon lamun cek ilmu ayeuna mah henteu menjilat atasan henteu. Berjuang kangge keluargana tapi ngajaga harga dirina. Contoh berjuang anu ngajaga harga, teu ngajaga harga diri. Contoh korupsi, berjuang manahan lagi keluargana tapi teu muta'affif, teu ngajaga harga diri. Korupsi atau ngemis itu tengah naon meskipun berjuang kangge keluargana tapi eta ngarusak harga dirinya teu muta'affif kieuan ka batur mang eta teu muta'affif. Ta urang kudu bahagianya apapun pekerjaan orang tua urang, apapun profesinya, bade tani, bade dagang, bade kuli, bade pengusaha, bade guru, bade nanaon, bade tukang sapu, tukang sampah, sadayana ge mulia. Pada melan teu aya nu mulia, sadayana ge mulia asal halal. Sadaya pada melan teh mulia nya. Di urang mah dibeda-beda si itu mah tukang sasapu, si ieu mah tukang ieu, si ieu mah tukang ieu. Padahal secara hakikat damalna naon teh mulia, damalna naon ge mulia. Hakikatna mah mulia. Jadi guru mulia, jadi tani mulia, jadi pedagang mulia, jadi pengusaha mulia, jadi tukang sasapu mulia, jadi tukang sampah mulia. Jadi saja mulia. Asal dina perkara anu halal, muta'affif gitu, ngajaga harga dirina. Jaga gitu tong sampai orang engke kerja
naon ke posisina teu muta'affif. Terkadang ketika orang memasuki dunia kerja, hal-hal anu kieu teh sok langsung nampaknya ka diri orang teh. Nampak nyata gitu nya ketika araranjeun ke ngalaman dunia kerja. Ketika berjuang hayang meunangkeun duit halal teh, godaan-godaanna hese aya wae. Aya wae godaanna. Abi ngalaman ngajaga di toko di ditu aya jalmi ti desa atas nama desa. Meser Quran harga 2 juta. Total 2 juta lah. Tapi hayang make bon kosong. Cabe teh ieu sabaraha hargina hijina misal 50.000 lah. Tato sampai 2 juta berarti sabaraha picis berarti eta teh? 40 picis. Tapi yang di bon kosong. Cenah tos di entek ku abi geus di rapi-rapi geus dikardusan geus naon. Punten cenah jang hoyong bon kosong, bete rada ngahulang. Pak punten di dieu mah teu nampi bon kosong. Pami misalkan bapan teu kersa, bios tong janten eta nu 2 juta eta. Bisa kitu abi. Padahal nu dudungan abi nya eta teh nu Pak Haji. Bisa kitu abi. Sabab naon teu muta'affif ka hijina, teu muta'affif teu ngajaga harga diri, kaduana nipu. Karena engke sifatna kana barang anu haram eta teh. Sifatna nu kana haram. Padahal untungna kurang leuwih 500.000 eta teh per hari eta. Tapi kopi ditolak. Punten teu nerima bongan, padahal geus capek-capeknya geus ngentek Quran, geus talian, geus dusan. Pang misalkan teu kersa, mangga we kan toko nu sanes jadi mah teu nampi kitu. Ini teh manehna teh. Tutungna balik deui ya, jang we sono tadi we. Bonan eta alhamdulillah atuh datang deui kitu. Sok aya gogoda-gogoda nu kitu teh. Gogoda ketika orang berjuang teh supaya orang menyeleweng. Aya wae, aya kitu. Kayak geus ketika aranjeun ngalaman dunia kerja aya we, pasti hal-hal nu kitu aya wae. Teu disangka-sangka jauh aya, kudu ieu mah, itu mah, ieu mah. Qani'an bil yasiri, narima sesuatu rezeki anu kecil gitu nya. Narima rezeki teh. Da hakikat rezeki manawan sesuatu anu masuk ke tubuh urang eta hakikat rezeki. Misal abi di pasihan kopi, cincau, pop es, jus, marjan seueuh anu teh resep. Eta rezeki sanes rezeki. Rezeki mah anu masuk ke tenggorokan abi. Tep bisa segelas nu masukna setengah gelas, nya rezeki abi setengah gelas. Nu ieu mah lain rezeki. Berarti rezeki abi mah setengah gelas meskipun abi loba gelasna yeuh beusi. Ayeuna tingali jalmi anu beunghar kurang kumaha eta makananna seueur kitu nya. Babalatak, tapi nu makan nu lebatkan tubuhna sekedik. Dina kulkasna apa ngajajar, itu ngajajar, tapi nu masuk ka dieu na sekedik. Tah urang mah kitu nya aya misal makanan naon ditarima we, mangga Gusti hatur nuhun. Mulia we kitu nya urang teh ditarima gitu. Rezekina naon ditarima. Aya jeung asin peda ditarima. Aya jeung liwet ditarima, aya jeung asin japuh ditarima, jeung daging ditarima, jeung naon ditarima gitu nya. Tong bahasa eta mah naon? Bahasa eta teh pilihan teh naon? Tukang pulah pilih makanan teh naon bahasana teh? Picky eater cek bahasa eta teh. Picky eater. Naon sok pulah pilih makanan. Abi mah alim ieu, alim itu. Lamun posisi di santri moal payu nu kitu teh. Moal eusi awakna ulah pilih. Hayang ieu makanan teh yang ieu di santri mah. Asup santri mah kabehanana. Asal ulah bom santri mah asup kitu nya kana mah. Asal ulah bom asup. Bahkan sendal ge asup. Karena sendal. Zaman Nabi ngobong sendal kagegel kateleg. Sendal. Naon ketika masak kitu nya biasa santri sok iseng diguntingan sendal teh. Guntingan. Dina sawalau diguntingan kan jika ati guntingan digalog dan jeung daging dimakan aya kenyal-kenyal ge eta lagi seuri badan pas tingali kieu naon ieu euy cenah aya jiga busa kieu itu kasa hilang dina mina teh eta sendal kuning sendal gitu tapi baelah santri mah asup asal ulah bom gitu sendal asup lah sendal digegal diteleg gitu ya Allah baheula ke zamannya untung nanya teu karacunan ku sendal jago nu kayeuna gitu.
Yadhulu alaihim dohikan tuluy setelah berjuang gitunya mendapatkan rezeki asup ka keluargana bari sirian aduh gitunya disambut tahku keluargana disambut secara psikologis ketika orang pulang ti kerja raut wajah anu di bumi eta menentukan orang keadaan selanjutnya. Lamun ketika orang bekerja geus capek datang ke bumi terus disambut dengan baeud. Eta bakal penting bakal baeud eta teh. Bakal baeud. Urangna baeud itu na baeud kalau balik kesal. Tapi sakumaha urang capek datang ke rumah disambut dengan bahagia, disambut dengan sukacita gitu nya. Supaya konten-konten di TikTok mah gitunya menunggu suami pulang gitunya. Tua si awal teh kitu gitu ya suami teh. Si ogeda juga pinguin gitu ya. Sambut eta teh nyieun bahagia. Contoh kecil aranya dan ngalaman. Contoh kecil ketika anjeun capek manggih budak leutik. Atau anak teteh, anak bibi anu memang apet ka urang. Hok sakumaha urang capek kan kaubaran teu. Kaobatan teu. Kaobatan capek urang teh. Bisa orang teh capek aya anak teteh atau anak saha gitu nya anu memang urang teh resep eta teh. Eta teh rasa capek teh terobati. Nya sami seperti kieu asup ka imah menang rezeki anu sakumaha wae seuri ditanya aduh menang nyai hapunten gitu nya. Teh usaha tadi ngan kenging 50 miliar seurian gitu dohikan no 50 miliar teu naon 50 miliar mah gitu nya. Selawe weh gitu cek istrina teh. Wa yahruju minhum dohikan ke isukna kaluar ti imah seserian deui gitu nya doakeun bade usaha sing dilancarkeun gitu. Fawallazi nafsi biyadihi innahumul hajuna al-ghazuna fi sabilillah. Tah lamun mah jami ngalakokeun eta berjuang di bumi dalam keadaan mencari rezekina ngajaga harga diri tuluy setelah itu menerima rezeki anu sakedik balik ka imah disambut dengan sukacita untuk isu keluar dengan sukacita maka jalmi ieu tuh fawallazi demi Allah gitu anu nyepang jiwa abi saur Kanjeng Nabi innahum saena jalmi tadi teh nyata jalmi anu geus haji jalmi anu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma sholli ala Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyurun bi ibadika sholihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wasallam